ayeuna piraku maneh teu boga caritaeun deukeut jeung awewe asa piraku lalaki. Oh inget bahasa itu teh pernah kenalan, ayah menang kenalan awewe di Facebook, ngaranna teh Ica. Terus kumaha? Tah cetan mana teh ngajak ulin. Kita ngajemput urang ka ditu ka imahna. Tah pas hari hat teh ka ditu we urang teh. Ki imahna alus gede. Sigana mah jeung beunghar euy. Kumaha? Pas nepi imahna hareupeun imahna. Aya lalaki bapak-bapak keur nyukuran jukut. Tah keur nyukuran jukut. Kobe teh ditanya we, "Pak ada Ica?" Cek mana teh bari ieu nya teu ngaliuk mana teh. Sikanu judes teh. Ada di dalam. Pak boleh panggilin Icanya? Iya cenah. Bari asup ka jero. Teh nya bapak-bapak naon judes kieu cenah. Sigana mah tukang kebon Buah teuing. Papikiran abi mah tukang kebon. Sigana mah teu ngaki-aki bedegong buah. Sup di teras. Si Cana keluar ya, si Cana keluar. Gelis tapi gelis. Wah, gelis mantap. Ditiung. Pokoknya mah. Ditiung. Ade bisa. Keluar main teh nanya. Udah lama? Udah lama dari tadi. Tadi ngobrol sama siapa? Tadi ada bapak-bapak yang lagi itu nyukurin rumput. Sama dianya judes kayaknya, kata aku teh. Terus kumaha? Oh, itu mah bapak aku, Cen. Aduh, sia. Sugan kirain aku teh, Cak, Cen. Tukang kebun. Lah, sia gimana atuh, Cen? Tapi tuntungna jadi ulin. Terjadi. Soalnya kabur di talapung. Talapung kolot teh. Talapung ku bapana. Teh jadi ulin buah HD, tapi masih kene. Geus henteu. Aduh ini aing. Ieu jomblo teh euy. Terus maneh piraku maneh sarua. Yalah, kitu teh. Aya oge awe ngajak ulin sarua Ka saha? ka di dieu teh. Oh, payu di dinya loba nu jauh. Atuh tong salah kieu ge. Ngajak ulin. Aing di dieu teh da bingung nya. Ngajak ulin ka mana? Budak ayeuna mah KP apal mesenna kumaha. Di dieu teh bingung nya geus bawa jalan-jalan ku abi teh. Jalan-jalan ka mana? Ya ningali pemandangan. Atuh bari hujanan. Ngeri gelo. Mantep pisan ieu mah. Terus apa? Tapi ka peuting we tuluy eta mah. Teu balik-balik. Henteu. Bensin beak sabaraha? Bensin teh beak sebenarnya 30.000. Balik-balik. Edan. Pas ngetok, bapana nu kaluar. Kumaha tuh Bade? Untungna teh bapana teh bager lain nyarekan ngadon di warang. Kalau beut heula senajang Monok atuh. teu abi langsung wih we gitu. Siga urang teh monok Monok mah aya bahan. Mantap euy. Atuh. Bahan. Mah geus lah eta mah. Madep we pokona. Madep we. Tah, kitu lur cerita pengalaman budak murah ayeuna mah. Budak ayeuna mah kan pengalamanna aredan. Piraku si dulur teh boga pengalamanna atau cerita-ceritana sok bisi aya mah caritakeun we di kolom komentar. Sugan we atuh berbagi pengalaman jeung dewek. Jeung ulah poho oge ka orang Sunda asli mah wajib subscribe, like and share. Terus mun bisa mah bagikeun we cing loba-lobana ka mana we terserah rek ka Arab, rek ka Australia bebas pokona mah. Atur nuhun nyukeun support jeung bantosana.